Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa baraya Kidagaro spesial di mana bae ayana wilujeng wengi wilujeng patepang dangu deui sareng akinya saparantosna aki kabancen teu damang pamirsa. Aduh pokona mah namru. Tapi alhamdulillah wengi ieu aki tiasa nepangan deui pamirsa di mana bae ayana berkat dedelnya doa ti sadayana. Alhamdulillah aki tiasa ngadongeng deui. Mugi wae saterasna sehat lahir sareng batin kitu oge pamirsa di mana bae ayana tetap aya dina panangtayungan Allah Ta'ala dipaparinan kesehatan lahir sareng batin jembar manah gampil rizki serta tebih tina balai. Amin ya robbal alamin. Urang geureum deui pamirsa hancana dongeng anu katunda rada laminya nyaeta lalampahana Arya Edan si Jawara Bedog Malaikat dina lakon Warisan Iblis anu nincak kana bagian ke-60. Kumaha rasan ieu cariyos urang Bandungan sasarengan sakedap deui. Kangge anu nembean mancon nembean ngandangukeun mangga ulah asa-asanya subscribe we di toel tombol loncengna supados aya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Parah samakna sor bajigurna mangga kaparayun sadayana. Prung Tapi samemeh iblis rangkep jiwa ngadorongkeun dua leungeunna kadenge deui sora anu nyentak. Wani leungeun anjeun gerak nyawa anjeun bakal tamat. Iblis rangkep jiwa teu jadina raja. Panonna neuteup ka hiji bayangan bodas anu harita ngagejleng turun tina dahan hiji tangkal. Curelat kalayang celeg. Eta bayangan bodas turun 5 lengkah di hareupeuna pisan iblis rangkep jiwa. Malaikat liang lahat. Gerendeng iblis rangkep jiwa panonna neuteub ka saurang jajaka di jubah bodas anu harita nangtung di hareupeunana. Anjeun, ngadadak malaikat. Ngadadak iblis rangkep jiwa molotot bakat kuleuwas. Anjeun. Ngadadak malaikat liang lahat nunjuk lempeng ku curug kencana ke arah panonna iblis rangkep jiwa. Aduh, moa awewe Islam eta gagal. Gerantes satena iblis rangkep jiwa bari tagiwur paromana rubah jadi katampor regeng. Sanajan manehna makal kitab hideung. Aing cecep kudu ngabela kana diri aing sorangan, namun seug manehna rek nyabut nyawa aing. Gerantas iblis rangkep jiwa dina jero batina lalaunan manehna teh ngalirkeun danaga jero kana kadua leungeunna. Tepak deku anjeun, sentak malaikat liang lahat deui bari curugna tetep ngacir nunjuk ke arah iblis rangkep jiwa. Ku aing bakal dihayukeun heula ka hayangna. Tapi lamun seug manehna narajang ka aing kada kumaha ge bakal ngalawan. Batin deui iblis rangkep jiwa, si aki-aki dugul anu umurna geus ratusan taun teh lalaunan nurunkeun awakna. Tepak deku dina taneuh ku sabelah sukuna. Tapi sanajan kitu, tanaga jerona mah dikompa leuwih loba tepi ka awakna katampor rada ngageter. Bareng jeung tepak dekuna iblis rangkep jiwa, malaikat liang lahat nurunkeun leungeunna. Sirahna dangah tuluy kadenge seurina maninga gagak. Alus. Ajeun denge manusia iblis. Iraha bae jeung di mana bae lamun seug panggih jeung malaikat liang lahat.
anu pangheulana kudu dilakukeun teh tepak deku sarta ngahormat. Anjeun ngarti? Dina jero hatena iblis rangkep jiwa ngagerem amak, tapi manehna can wani pikeun nembal ka malaikat liang lahat. Ukur sirahna we ungeuk meusan tanani ngahormat sarta ngarti kana ucapanna Gumara alias si malaikat liang lahat. Iblis rangkep jiwa masih ngadago naon anu rek diucapkeun sarta dilakukeun ku malaikat liang lahat. Tapi tekadna geus buleud, manehna bakal ngadu jiwa harita keneh lamun segera tu pangirut anu dititah ngayakinkeun malaikat liang lahat ngeunaan urusana jeung Dewa Orok. Karanapan kagagalan sarta malaikat liang lahat teh teu daek ngartikeun. Kawas anu geus diguar ti heula lamun iblis rangkep jiwa teh meunang tugas si malaikat liang lahat pikeun nandasa Dewa Orok. Sabenerna mah iblis rangkep jiwa geus rek hasil ngarengsekeun tugasna. Ngan bae manehna karayu ku Ratu Pangirut pikeun nunda heula urusan jeung Dewa Orok. Nyantukna mah Dewa Orok anu geus bisa dilumpuhkeun teh ditinggalkeun, dina kayan ditotok sarta awakna dikubur di jero taneuh. Tapi usul Ratu Pangirut teh tungtungna mah ngadatangkeun rasa kuciwa pikeun iblis rangkep jiwa. Sabab sawaktu diteang deui, Dewa Orok teh geuningan geus leungit taya tapakna. Gumara alias malaikat liang lahat ngereunkeun seurina sirahna ayeuna mah lempeng yang hareup ka arah iblis rangkep jiwa. Kaula rasa boga anak buah kawas anjeun. Gesit jeung tepat janji. Kadang kitu hatena iblis rangkep jiwa rada ngemplong meusan, tapi hatena masih ngarasa ham-ham. Kusabab eta dirina teh can wani pikeun nyarita. Malaikat liang lahat kadalisan deui. Caritakeun ka kaula kumaha ngeunaan tugas anjeun. Iblis rangkep jiwa teh nguniang hudang. Ulah wani-wani hudang sameme diparentah sia. Sendak malaikat liang lahat nahan gerakan hudangna iblis rangkep jiwa. Setan alas. Gerem iblis rangkep jiwa ukur dina jero batina, tapi manehna teu jadi nangtungna, tetep tepak deku ku sabelah tuurna. Iblis rangkep jiwa akhirna nyarita bari sorana rada ngageter sabab nahan rasa keheulna. Ya, anjeun geus panggih jeung Ratu Pangirut. Sanajan tumanya kitu, tapi iblis rangkep jiwa teu ngadago kana walonan ti malaikat liang lahat. Iblis rangkep jiwa teh nuluykeun ucapanana. Tangtuna, ti bibir eta awewe anjeun geus nyaho sagalana. Ngahaja iblis rangkep jiwa nyarita kitu sabab hatena masih ham-ham. Nah Ratu Pangirut teh geus manggihan ka malaikat liang lahat atawa acan. Lamun seug acan hartina, manehna kudu neangan alasan anu hade sangkan katarima ku malaikat liang lahat. Gumara harita nangkep harigu kudua leungeunna. Pok nyarita deui. Kumaha urusan anjeun jeung Incu Dewa? Tanya Gumara ka iblis rangkep jiwa. Ngadenge malaikat liang lahat teu nyabit-nyabit ngeunaan Dewa Orok, hate iblis rangkep jiwa teh rada tenang. Manehna boga kayakinan lamun Ratu Pangirut geus nepungan ka malaikat liang lahat sarta geus hasil ngayakinkeunana. Terus terang kaula can hasil manggihan si Incu Dewa. Sanajan tempatna mah geus diubrak-abrik. Tapi anjeun ulah salempang. Jalma beke eta masih jadi tanggung jawab kaula. Malaikat liang lahat unggek tapi samemeh manehna sempat nyarita.
kaburu kapihelaan ku iblis rangkap jiwa. Kumaha ngeuna anjang di anjeun. Malaikat liang lahat netep seukeut ka iblis rangkap jiwa tuluy nyentak. Janji naon? Kitab hideung eta. Ucapan iblis rangkap jiwa kaburu kapagat ku seuring ngagakakna malaikat liang lahat. Anjeun can ngarengsehkeun tugas anjeun secara sampurna. Malah kaula masih ngaragukeun. Nah bener anjeun teh geus nandasa eta manusia. Tapi lainnya keterangan Ratu Pangirut. Benar. Deui ucapan iblis rangkap jiwa ditempas ku malaikat liang lahat. Tapi aranjeun teu nunjukkeun bukti anu kuat. Ukur empeng karet butut saha bae oge bisa ngalakukeun hal kawas kitu. Paroman iblis rangkap jiwa jadi rageng deui. Jadi anjeun teu percaya lamun Dewa Orok geus pegat nyawana. Ratu Pangirut ukur nyebutkeun anjeun duaan ngubur eta manusia di tempat anu sepi. Sarta dina kaayaan ditotok. Aranjeun teu maehan manehna. Tapi pasti manehna geus tiwas. Nyawa manusia teu bisa dipastikeun. Kajaba aranjeun harita bener-bener maehan manehna. Jadi kaula tumanya. Nah anjeun geus mariksa deui kaayaan jalma anu dikubur ku anjeun eta. Jantungna iblis rangkap jiwa ngadadak ratug tutunggulan. Sakadapan manehna cicing ngahulang. Tapi kulantaran embung nimbulkeun kacurigaan pikeun jajaka anu nangtung di hareupeunana. Iblis rangkap jiwa antukna nyarita deui. Sabab kula nyangka manehna geus tiwas. Kenaon kula kudu mariksa deui ka ditu? Jawaban anjeun teu pasti. Anjeun ukur sakwasangka alias ngaduga hungkul. Tapi mustahil manehna bisa salamet. Iblis rangkap jiwa masih nganggelas. Anjeun teu bisa mastikeun ucapan anjeun sorangan kajaba anjeun teh nempo secara langsung. Kusabab malaikat liang lahat keukeuh teu bisa pikeun diyakinkeun. Iblis rangkap jiwa akhirna pasrah. Tekadna pikeun ngadu jiwa muncul deui. Baringun yang hudang pok manehna nyarita. Terus naon kahayang anjeun ayeuna? Sanajan tadi gumara ngancam lamun iblis rangkap jiwa teu meunang hudang samemeh diparentah, tapi sawaktu nempo si aki-aki dugul maksa nguniang hudang sarta katampo amek. Gumara kalah ngagagak seuri. Anjeun masih ingat naon anu karandapan ku diri anjeun sawaktu mimiti urang papanggi. Iblis rangkap jiwa ngahulang. Henteu ngawalon kana pananyana malaikat liang lahat. Sanajan cicing. Tapi hatena ngarasa ngageter sabab manehna ingat pisan harita rubuh teu walak kaya di leungeunna malaikat liang lahat. Dina sawaktu munggaran manehna papanggih. Sanajan anjeun kawentar jalma wedug sadak kuat diteunggel. Tapi anjeun geus ngarasakeun kahebatan kaula. Anjeun bakal leuwih tunggara jeung kasiksa tibatan harita lamun sikap anjeun wangkalang nangtang ka kaula. Iblis rangkap jiwa teu wani pikeun embal, manehna ukur ngabetem, hatena jadi mandeg mayong.
Jengekeun ku anjeun. Dina beuting purnama hareup bakal aya gempungan para tokoh di Kedung Ombo. Didinya anjeun teh kudu ngarengsekeun tugas anjeun. Anjeun jeung Ratu Pangirut kudu nandasa si Dewa Orok. Kaula yakin lamun seug manehna salamet, manehna bakal hadir dina eta gempungan. Dina kayan kitu panenjo malaikat liang lahat anu seukeut nempo aya kolebatan jalma nu keur lumpat di hanapeun pasir nuju ka punclut pasir Salamangleng. Teu jauh dina sangkaan kaula. Manehna bakal datang ka dieu heula. Anjeun ulah waga cumarita nanaon, samemeh kaula nanyaan manehna. Kaitu ngajauh heula. Cek malaikat liang lahat ka iblis rangkep jiwa. Asana eta awewe teh geus eueuh gunana. Mending ge di podaran bae ayeuna. Walon iblis rangkep jiwa sangeunahna. Ulah sageunahna sia. Nyawa anjeun jeung manehna sarua aya di leungeun kaula. Manehna pikeun kaula masih aya gunana. Kaitu ganjang inggah. Iblis rangkep jiwa teu wani pikeun nyarita deui. Manehna tuluy ngoloyong ka hanapeun hiji tangkal anu ieu. Kek diuk didinya bari nyarandekeun tonggongna kana batang tangkal tuluy ngagrendeng lalaunan. Nyawa manehna ge kudu poe deui. Iblis rangkep jiwa culang cileung sabab malaikat liang lahat teh geus eueuh di tempatna. Saterusna iblis rangkep jiwa neuteup ka arahana pasir di mana harita aya hiji bayangan biru anu ngolebat lumpat nuju ka punclut pasir Salamangleng. Bayangan biru meh tepi ka punclut pasir. Tapi ngadadak aya sora anu ngagero. Ulah diteruskeun lenggah anjeun. Eureun. Bayangan biru ngarandeg ngeureunkeun lumpatna. Nyatana manehna teh saurang awewe geulis anu mibanda awak bahenol nerkom make papakean warna biru. Eta jalma teh taya lian, Dewi Duriat alias Ratu Pangirut. Pamirsa sadayana kangge pamirsa nu teu acan uninga tanapi teu apal kana jujutan Jawara Bedog Malaikatnya. Tiasa di Bandungan dina lalakon anu kahijinya jilid kahiji anu judulna Jago Gunung Ciremay ngeunaan Dewi Duriat, Arya Edan sareng guruna. Oge ngeunaan Bedog Malaikatna tiasa di Bandungan ti mimitinya supados apal sambunganana kumargi dugi di judul Jago Gunung Ciremay dugi ka warisan iblis teh nyambung terasnya. Kitu panginten pamirsa bilih seueur anu teu apal tumanya naha ka dieu naha ka ditu tah. Raos nama dipapai ti mimiti supados apa jujutanana nya. Urang teraskeun dongengna. Ratu Pangirut neuteup seukeut nitenan punclut pasir. Manehna bisa ningali lamun di hanapeun hiji tangkal teh aya saurang aki-aki kucel bari jeung butak dugul anu taya lian iblis rangkep jiwa. Aki-aki iblis eta geus aya di dieu geuningan. Tapi sora anu bieu nyarita lain sora si Aki. Manehna di dieu henteu nyorangan. Gerentos Ratu Pangirut tina jero batina. Samemeh Ratu Pangirut ngalengkah deui pikeun ngadeuketan ka iblis rangkep jiwa, ngadadak hiji bayangan ngolebat gancang jeleg. Apal-apa malaikat liang lahat geus ngajega nangtung opat lengkah di hareupeun Ratu Pangirut. Bakat kureuwas Ratu Pangirut tepi ka mundur salengkah, paromana jadi regang pinuh ku rasa salempang. Panonna red ka ditu red ka dieu. Rut red ka
malaikat liang lahat tuluy netep ka iblis rangkep jiwa anu katempona hare-hare bae ka dirina. Asana aing teges ngayakinkeun manehna sewaktu di gua teh. Tapi kunaon manehna datang ka dieu? Aduh, buah-buah si aki-aki peot teh geus muterkeun fakta. Ngebalikeun letah, ngulinkeun letahna sangkan bisa salamet sorangan. Manehna datang ti heula. Tangtuna meureun geus loba carita jeung malaikat liang lahat. Tapi asa pamohalan manehna ngulinkeun letahna. Sabab nyawana gumantung kana urusan ieu. Sanajan ngagerantos kitu, tetep bae paromana Ratu Pangirut teh katempo ngemu ka hariwang. Komo sewaktu nempo si aki-aki dugul teh ukur diuk ngahulang teu marire kana kadatangan dirina. Kebenaran anjeun aya di dieu geuning. Jadi teu perlu Ratu Pangirut anu nyoba nyumbutkeun rasa regengna nyarita bari imut, tapi ucapanana teu kebat sawaktu nempo panonna malaikat liang lahat kalah molotot ka manehna. Duh, aya naon ieu? Nah, manusia iblis eta bener-bener geus ngabalik letah atau aya nu salah dina diri aing? Gerantos satena Ratu Pangirut. Nah, anjeun teu sadar kana kasalahan anjeun, sentak kumara ka Ratu Pangirut. Ratu Pangirut ngagebek, hatena beuki yakin. Lamun iblis anggap jiwa geus ngahianat ka dirina. Kuring ngalakukeun kasalahan, cek Ratu Pangirut talaunan. Saha anu disanghareupan ku anjeun ayeuna? Sentak malaikat liang lahat. Bari jeung sieun Ratu Pangirut neuteup ka malaikat liang lahat. Asana tepak deku ayeuna keneh tuluy rangku hormat. Sabana Ratu Pangirut kapegat deui ku sentakan malaikat liang lahat, Ratu Pangirut narik napas panjang, tuluy nurunkeun awakna. Manehna tepak deku tuluy rangku hormat ku ngelukeun sirahna bari jeung dongko. Dina hatena mah utuk keneng campur jeung amek. Nempo kitu, malaikat liang lahat seuri bari nolak cangkeng kudua leungeunna. Wareg seuri pok nyarita. Kumaha tugas jeung lalampahan anjeun? Samemeh ngawalon Ratu Pangirut ngareret heula ka arah iblis rangkep jiwa anu keur diuk nyarande kana tangkal. Urang kari ngadago waktu anu geus diatur ku urang. Hartina anjeun teh geus hasil nepungan jawara bedog malaikat. Ratu Pangirut unggek, paromana marah mai deui sabab malaikat liang lahat teu nyabit-nyabit kana urusan ngeunaan Dewa Orok. Hartina iblis rangkep jiwa teu ngalakukeun naon anu bieu sempat disangkakeun ka manehna. Tapina aya hal anu masih nyieun Ratu Pangirut ragu-ragu. Hal ieu aya patula patalina jeung kamunculan Dewi Siluman anu henteu disangka-sangka. Ku ayana kitab hideung di leungeun malaikat liang lahat, asana mah teu perlu pikeun Ratu Pangirut tepi ka ham-ham. Tapi katerus terangan dirina ngeunaan naon anu jadi pamaksudanana, maksa bae nyieun dirina teh teu ngeunah hate. Manehna masih salempang Dewi Siluman panggih heula atawa panggih deui jeung jawara pedang dewa samemeh peuting purnama datang. Sarta Dewi Siluman teh ngabeberkeun sakabehna ka jawara bedog malaikat. Nah, anjeun teh rek nyarita nu sejen, tanya malaikat liang lahat sawaktu nempo aya rasa ragu dina paromana Ratu Pangirut.
Nah aing kudu ngabejakeun kitu ngeunaan Dewi Siluman ka manehna. Teu perlu asana mah. Keun bae urusan Dewi Siluman mah jadi urusan aing sorangan. Asana aing ge masih sanggup ngurusan eta awewe. Sanggeusna mikir kitu. Akhirna mah Ratu Pangilu teh gogodeg. Dina kaayaan kitu, ngadadak hiji bayangan ngolebat datang ka punclut pasir Salamangleng. Kolebat, jerelat, cileug. Atuh nu tiluan ngagebeg ruas, kabeh melong mencrong ka jalma nu anyar datang. Si horeng nu datang teh saurang awewe, tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko. Sedangkeun leungeun katuhu namanya kelanyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Eleh kunaon dong, ting polotot kitu ka ibi ieu. Kawas anu kakarak ieu bae nya, panggih wae. Sigana mah kerapat penting meureun nya. Heueuh, sigana mah kerapat penting meureun. Sieun kaganggu atawa reuaseun. Ieu liren heula ieu para jawara ieu gelis kasep oge abah aki ieu heup heula eureun heula atuh ieuna rapatna ieu mendingan ge diselang heula ku jajan aug ieu ibi nyanak aug amis raos kareueut matak dedeyeun geura beuri jeung haneut keneh tah ieu kukurawuna alias urap jagong karesep si aki tuh gurih raos mata wareg geura ieu aki karieu heula ieu. Pohara pamiarsa. Kuno rojol Nabi Sarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lalampahan Arya Edan dina lalakon Warisan Iblis bagian ke-60. Cag urang teundeun dihaneuleum sieum gesan sampeureun urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun pamiarsa. Urang sampeur deui engke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana pamiarsa di mana bae ayana anu parantos satia manco satia ngadangukeun satia ngarojongnya kana pedaran dongeng-dongeng aki. Hatur nuhun pisan. Mugi-mugi we sadayana aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet sagala rupina. Hatur nuhun oge pidoana sumbang doana dugi ka akina tiasa jag-jag deui sehat deui tiasa ngadongeng deui nya saperantosna kamari teu damang. Hatur nuhun pisan. Mugi urang teras tiasa sasarengan paheyeuk-heyeuk leungeun nya ngeureuyeuh bari nikreuh ngareuah-reuah seni dongeng Sunda supados tetep aya. Tetap rame, tetap nanjeur, tetap waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda. Pamiarsa sadayana, panginten sakitu heula anu tiasa kapihatur wengi ieu. Akina amit mungkur heula pamiarsa, urang penakdi di bagian anu salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.